Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wala saya teh. Wah, Saha? abdi kita Batak ya Kang. Orang Batak tapi bahasa Jawa sih mah deh. Usah ada siapa? Mang Ade. Sidikan Kang abdi teh tadi teh di bumi. Saur pun bojo, saur nate bawa si Akang teh nuju bingung. Heeh, dewe teh bingung gitu deh. Wire julukan Bima ngantunkeun. Ngantunkeun dan ngantunkeun. Mun bubus maot gitu. Oh, maut. Tah sok Da dewe teh kesini tapi hate dewe mah ieu teh euy. Teu percaya juragan Bima maut teh hate teh teh. entong goro Akang. Heeh, abdi ge teu percaya eta julukan Bima ti kerelep. Kerelep. Lintik kerelep, ti kerelep. Tenggelam di laut. Tapi pun bojo mah walaupun bagaimana, ieu katitipan saneuring bela sungkawa ka Akang pangmasikeun gitu ka juragan Bima. Ka sate itu sareng kajogan Gatot Kaca we pasikeun sareng ngiring bela sungkawa ke beas mah dikitukeun. Oh, ada juragan Bima teh saksara goblok sih teh. Bener behas. Kumaha lain abang urang Batak tapi bahasa Sundana parantos lakok ieu nya. Kan abi teh ngubara di dieu kan. Wong ngumara ai abang nami teh saha? Nah, upami pun bapak mah pasar ribu. Upami abdi mah pasar 888. Nah, kurang hiji. Dua. Si Juri Ini kesep. alah desa ka abang Siawang teh nama pan jadi urang dieu urang Dharmaraja. Tah itu jadi nikah ka urang dieu. Oh, ka kagungan garwa ka urang dieu. Gaduh ka urang dieu. Saha? Namina teh Mimin. Mimin sanes butet di benahara butet. Nah, pemibu teh di meta mah pacar. Oh, pacar abang. Lain pacar kabogona we. Lain bang, etang nanti etang ngehibur urang dieu urang Dharma Jaya dina syukuran. Abang bisa teh ngalaku sunah? Oh bisa. Bisa abang ngalaku sunah? Bisa, gampang. Tapi pas uliwer jeung dorpres ya teh. Ijeung angin gelebugnya. Cenah di dieu teh jauh di laut. Tapi ieu biasa di laut ya angin dia. Punten kalau ka Bapak Kades eta anginna dialitan lah sakeuti. Jurig banyak angin bisa diletikan. Terus dengan karena AC teh lain abang bisa lagu sunah? Oh gampang. Lagu naon? Mergi si abang dilatih di Sumedang. Sumedang mah karege ahli kana kesenian sudah. Abang bisa? Dawuhan mitoha. Lah, seteh dawuhan mitoha. Saur mitoha le dawuhan. Saur mitoha. Encep. Encep. Dan mitoha dibuka encep. Nah, encep juga tuh pokoknya lagu hayang belajar lagu Sunda. Ku siapa dilatih? Dilatih apa pun mitoha. Lagu naon? Lagu Sunda, lagu buhun. Lagu buhun, lagu naon? Lagu nanti begini. Lagu mana? Cangkurileng. Woi. Naon? Cangkurileng. Cangkurileng. Oh, mana? Abang-abang udah Sunda kudu cangkurileng. 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 Entretina cangkurileng. Beleguk lain gitu laguna. Cangkurileng. Cangkurileng. Entretina dahan kai lain cangkurileng. Taruhnya si Cepot. Naon? Kapan kainnya teh geus diragaji runtuh. Runtuh coba kainnya teh. Jadi untuk nanti sok. Akhirnya cangkurileng tadi untuk di mana? Cobian untuk di nangkot di kacana ka Sunda. Moal balik deui. Jadi untuknya dina cangkurileng. Margi pami dina entong dilodok. Ya. Oh, bener. Kalau pami untuk dina kuda disepak. Oh, gitu. Itu mah cangkurileng abdi makara nyandung. Cara salingkuh. Jadi entrepnya anggar untuk dina cangkurileng deui. Kinten saminggu noga lagi cangkurileng nikang diuntukkan ku cangkurileng jalu. Jadi anaknya pancet. Nya cangkurileng
masa anak menu lain-lain teh saka abang bisa tanya lagu Sunda diajar Kang diajar lamun teu diajar mah atuh ya si abang teh pan cuci di Sunda ayeuna salami-lami si abang teh pan nyubiran angkot ribu nyubiran angkot lain salian ti lagu Sunda lain salian ti lagu campurileung abang bisa nyinen lain kapan si abang teh keur latihan sinden abang bisa nyinen bisa nyinen mah awewe lain laki gampang kumaha di dieu mah tinggal ibu-ibuna teh tinggal di ibuna ku ibu-ibuna kumaha budak kawena ge tinggal di geulis urang teh lalaki na tinggalikeun naon kararase bener bela ditu tinggal ini Kang naon parareot jauh juri di ini mau peot ini di mana ini cangker tapi bisa kan kalau ono teh bogian ini jadi cangker bisa gampang kumaha dia mah khusus kamu ka urang dieu lamun nu ngarumaskeun ini hoyong cangker gampang cangker janten urang nyanak minyak kalapa terus tanah pisin kita jam 12 berang si Nini moyang terus dibalur ku minyak kalapa terus engke ditarik tina punduk diurut geus semet kana tonggong dibedol kulitna cangker teh teu ngadirung pindah ka balikeun ya kulit dibedol mah lain cisok nyine konsentrasi aing nyine pas uli berjing sapeda tinggalikeun eta ieu da panitia meuli ngabagikeun luhur panggung atuh sok enggal heula hadiahna mangga parantos saya eta mangga Pak Pak diteken Pak teken Pak itu kudu kertasna diteken heula eta Bapak Hansip jan kenging mangga Pak iya Bapak Hansip kenging sapeda tinggal bicara enak bosnya sepeda beli ke Surabaya Pak naon sepeda berang di bosnya kuat moal nggak beleduk bitisna gas beres ya beres nah aku mari bisa sepeda 400 mios abdi badai kaul nyinder kaul siakan beri jadi sinder so kaul lengkap orang Dharma Jaya manusianya orang Batak tapi bisa nyinder bisa beres sepeda naon kudu salin disalin ganti iket Jatuh pengendalian ke eta je pangliungan jadi tiung dijilbab ibu-ibu lain ngagawe ke demi sukses sok engal dijilbab tuh nah tahu tadi set di bengket bengkut di bengket innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu baik nah jadi Allah masa nulis tidak lo saya seberapa sih kosong mumun dijilbab kan tadi dijilbab pun apa lagi aduh ngapil ungap sedeng di sebenarnya lihat kebungkus sama bunga teman tukang berharap aduh Gusti jadi loba rek alah jadi loba serana dulu hei Ninen jurik gila karena itu bisa langsung seorang bisa beda-beda gitunya tergantung cium tergantung tiung beda-beda suara gitunya kapan di barang kau nyinden pada nyinin banget tuh saha kakasih teh abdi mun cari rasa cari rasa sih di rumah makan kapan abdi sudah mengarawasan bersari-sari rasa teh gitu siap ada sayang ini cari benar